Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Kita itu mah bener ya. Kapal laut merendahnya kapal laut itu kali yuk hari karena kapal udara ayah bener kali yuk nah itu tuh aja tahun 2113 di sini kira ongkos sabaraha tadi ongkos ini untuk selama satalen di Mahaji itu dah menarik nih gini si Abah kenal Bah nenek baru di mana itu silakan kita aki ya Haji ya aki mah lain gitu lah ini panggil jeung si Haji gitu imah can kamu ke Haji tidak, jangan tuh ngaduk tisuk meluk tapi ka sore kieu gawe. Kan kabua kerongkos ka Mekah acan. Lah tinggali Haji. Haji mah baheula ini panggeulana ge tahun 13-an. Baheula naik naon? Naik ieu kapal laut. Udara teh 3 kali. Naik kapal udara tuh. Di dieu mah loba duniana teh. Iya tah baheula tah ieu tanyakeun. Dirinya sok hari mah teh. Yuk kali itu yuk. Dari itu tuh. Sebenarnya tadi aya mobil. Baheula teh piat saganggu mah. Aduh. Alhamdulillah. Bisa sampai narah. Lain ya mah usaha tisu di dunia kawin mah malum dah era tadi mah tur nganyang kaji mah sekarang belum nyoba yuk ari sawah boga teh semua sawah di hanap begitu aya di Lebak meureunnya begitu sawah tah mobil eta tah baheula dibelina tahun sabaraha eta ieu mah apa bah Pak benernya Pak tidak saingan ai di lingkungan orang kan lagi benghar gitu sok di ini sok disebut kerja ya di mana tadi meja mah henteu kungsi gitu kajieu ka Gawi baheula jana ka Ajum nya teu kataekan baheula mah aya ayeuna kataekan gitu hari aban can pisan ka Mekah sudah kekayaan hari itu dianya hari dari pun mah tim kuring di dia jadi mencari cangkir emas sebongkah berlian jadi dengan sesuap merci secangkir emas sebongkah berlian mudah-mudahan ya tuh Allah menjaga percuma bahaya urang ticuk-tuk tidung-dung abah mah kan nya ai isuk-isuk teh sok aya lumpang. Teteh Haji mah isuk-isuk teh sok daang di ditu. Rutin ya. Rutin. Hebat. Di luar wae mah Haji dah harganya malah 1000 paling dahar teh. Di dieu mah teu beak 100 lebih mah asa teu dahar gitu. Nah, teu kitu make mobil teh lumpang teh. Tah dirinya ge aya mobil tah dijugrukeun lain kunaon eueuh supir mah. Ya Haji. Supir ge teh ieu. Ya Haji, dah bage cara dahar di ieu mah, cara dang di ieu mah. Oh, tara nya. Sok di mana mah? Sok di dapur. Hari Haji mah di luar tadi restoran aja. Dari si Abah mah di luar teh di dapur mah ada di jero. Ayo teh ieu. Ya orang eta tadi dina Abah ieu urang mana ieu? Juga urang walana. Tatangga tadi dinya ngan loba di ditu ngan loba di seberang. Oh.
anak mah jarang kali. Ayeuna jeung guru mah apa ya? Ya, ayo. Mana yuk? Jarang kita parabok mah. Ayeuna namanya. Bisa disukeng itu geus 2 kali ka Mekah teh di nama tetenya. Ketiga hajinya sigana teh 5 tahun ieu ka Mekah teh. Ah, umroh mah geus teu Ini ngobrolnya di sini. Iya, tadi dia. Iya, Ji. Jadi tadi dia. Tadi teh saya nu manggil di ditu teh deui. Tadi kana mah. Mun geus ngobrol heula di dieu, teu dulu. Sampai akhirnya. Gila, di dieu teh ngobrol sok. Hei. Si Abah aduh. Lalu dirang diri gitu, Bu. Itu mah bener. Apa-apa Saya pakai mobil. dirang ya. Apa haji ya? Katanya. Ya lah. Mobil mah jalur grup nih kan. Hari ini budak di mana? Ya, di jalan. Nah, itu ke kakak saya, Bapak. Punten pisan apa? Kita punya ya. Hampura abahnya. Ya, kita hampura. Tadinya kan kuring teh. Nah, itu haji. Hari ya teh bumisan sebenarnya teh. Ini apa? Orang Jakarta gitu. Sama haji. Aneh so kuring masa bingung gitu ya Pak. Tadi mah diri itu percaya we. Tanyakan nggak keluar tadi ngobrol di jalannya Pak. Beberapa kali itu dia imam tanah semua. Bahkan mobil begitu masih haji teh. Haji teh. Benar nanti nih saat teh Pak. Ayo dia, ada lagi abah dia, makan tadi bentuk bubut bapak kita juga sampai mobil Pak. Abang. Kan abang mah teh sombong merenanya. Ada sombong makan kemari merena yo memberenai acara abang untuk kasih tipan dan Benar Pak. Jadi orang mah merenang bola kita ngomong sendiri lah ya. Kami hari sombong lain bukan makhluk. Panjang tapi nggak gaduhan itu. Benar, buat benar ya. Kita si Abah sama nama Haji Mama dan cuma mimpi. Memang kita pegawai gitu. Wirang diri, tiga nase RB ini. Siapa poinnya nawan atau Ji? Poinnya Balik ke Jakarta, ada ke Mekahin itu, itu sebenarnya hampurannya. Katanya yang priuk balik ke di beja atas di Mekah berarti. Misalnya priuk merenang haji Tanjung Pariu. Ini kamu di Tanjung Pariu. Hampura. Organ daerah. Ada sekolah kening gitu bahnya anu malam tarasi mah sok kamu bisa dibuni-buni. Heuh model si Haji ieu meureunnya. bisa bunyi-bunyi lagi mana ini mah narasi kamu wae nasi haji merenanta sokornya gedungna merenang mobilna sawahna si orek teh geuning musi abah teh disangka-sangka tah matak jelema mama ulah ningali naon saparudak ayeuna mah casing dan terus terang wah tadi teh percaya si apa batak panjana teh pegawai benar tadi dina HP ge cacinit-nit siapa mana coba HP ada kuring itu percaya ya nu boga nasi abah jadi tadi dia punya gairah itu gitu bener juga Firaun tapi kata bener benar lah mau narik ningali tina casing ya gitu kan itu biar muka kayak setan tapi barang kayak ketan. Jadi urang teh nya da kasombongan mah meureunnan lain keur makhlukna. Matakah urang mah boga hartanya dunya ilmu atong dianggap urang beunghar. Da geus disabut nyawa mah kumaha kal maut tetep we. Da gesak ayeuna haji ulah diwar-war gedung mobil geuning nu kanyahoana mah geuning si Abah jelema aduh kieu tah cek haji kieu nya hampura gitu hampura sakali deui bah ulah di emar-emar ka batur
Diwirang Simkuring itu kan jadi ke haji kan harta teh titipan. Nah, titipan teh amanat. Ya, tak teh baru orang kudu bisa. Kan lain dipakai ukur kesombongan. Tapi orang baru diusahakeun biar eta teh kerbokan ada. Bener eta Oke, tambahan didinya orang teh kudu daek maweh. Barabere urang kebatur sesuai jeung anjuran agama kan. Kemudian aya zakatna. Dari zakatnya sodakohkeun. Da harta mah dipake sodakoh mah muabeha. Namaannya amin. Sarua jeung ilmu lalu dimanfaatkeun muabeha. bener dameun ngaji. hampura kasarana Beren di lingkungan urang teh aya keneh batu butuhkeun. bener Pak Eta jadi kudu daek ngalangkan nulung kanu butuh ngalangkan susah. Tah, ngomong geus pangkat haji kieu. Iya haji benar itu gitu. Tadinya pada digoreng. ngopeahna umur itu ya maka ngaku ka haji soteh nganukur nepi ka dinya cek uing oge basa ngaku ka Mekah kana kapal cai nya nepi ka Tanjung Priuk kan ku duitna bakalna Jadi hampura uangan ulah sakali-kali deui. wah Kabelejog atau yan. Nya da sebab juru atau bisa dibuat-buat. bisa Masa aya nawe bisa limutan ku beung harga da mah beungeut. Anggar we sok dan didinya kudu syukuran. Nu diutamakeun teh syukur mah rasa syukur mah sekali-kali deui mah pakean itu biasa kabun ya bener eta Bah. Jadi orang teh ulah sombong haji ulah sombong ku kahajianana. Beunghar ulah sombong ku kabeungharanana gitunya. Da eta mah ukur tadi cek sabage titipan. Urang kudu bisa meureun mere mawe tadi itu. nah jadi tadi teh nyebut teh nah ieu diisuk meluk ieu usahanya nah encan kamu haji ke Mekah mau nanya oke nah namun imah mah hampura bener kamu di aku kuing saya gair aguana Mending kene ngadahar sampo bener daripada mau ngadahar roti bari ngimpi gitu sigan adanya cek paribasa hari mah gawe ngan barang tetap bener hari ngadahar sampo beneran dahar eta mah roti ukur ngimpi bener rek kopiahna unggul gitu madananya maaf ya magi orang selelingan we urang teh Lain iman teh di mana deui sapa ieu hari-hari imah mah loba penting itu nu beulah ditu ge mata ka budak ge geus diamanahkeun nya kade itu tanah nu di ditu nu batu aya gedong ulah dikukumahakeun mun aing bae urang nah kunaon mah gitu teh nya bener teh kade nu batu berarti nu di Jakarta ge di aku Tanah Abang ya Tanah Abang pura enak tuh orang jalan-jalan di mobilnya daripada ngajuluk kan tadi oh bensinan tanya atuh eta mah salah aduh eta itu jika kitu nah tambah jadi meureun nyaon ieu ngabohong katok ya naon itu tuh kayak polisi isi apa namanya saya polisi teh nama apa yang guru mana dari KWC heula sagedeung ieu teu kuat naon ya teh kuat sagedeung aman dari KWC heula lana ayo gedong tah gedingannya bangunnya polisi yang aneh si kana tah yang eta si gede rahuang bagus dua kali kata ya anda aduh kanyataan apa meureun si abah rupa kieu tapi kakayana mah teu nyombong nya lur tetep lebih